Prabu Singkur wastama daya ami daya haba lempar datang rempang cor-cor cai plong-plong jalan nalalega di hapitan kamari ayai jelmur kingku dalana kota Ciami kasohor ku pamanang patilasan kang ajeng Prabu bahala no ngasta sakti ngaras jembar sagurnita adil martayogi dipandamadi lembur jember wangi dugi kiwari mangga urang sesarengan majang-majang kalmah pajakan seni kagungan keseni turunan Sunda sama wawatapang sari-sari gigma sari gig kudu jenghanati sari-sari kakma sarengka rejeng pikiran samemeh prah ati-ati nu awon enggal singkiran nyadirima sing cari ngecing masing-masing eling berang peti ulah kang jong-jongan teuing salirama
sasarangan majengkeun majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturuna warisan kaun urang jong-jongkeun jalan hati nu murni bersatu walah lali Abah Eli kadeka silih kujun Rengse kapihatur. Kasangakeun kanggo Kaba Eli bade diharukeun lagu Sinyo Reformasi kanggo manten Abah Eli susah bahan sandang pangan pajar nu jadi lantaran urang sinang heula nu nyarangking kalungkukan ngabaru nanep paugeran ngulinakeun ka kawasan estuning taya rasan wani ngarempak aturan rakyat diangkut jajahan rakyat ilang kasabaran amarah teu kawadahan ngajorag pamarentahan nungtut asas keadilan miharep kamanusan nu mibangga
muja kanu maha heman sangkan kenging kakiatan malah rengesek pasoalan negeri aman karaharajan adil dina kamakmuran aya dina katengtreman sing nepi ka akhir zaman haturkeun ahwae rumasan warga negara boga panten anu nyata ngecieun kamaradekaan ku gawe ari salajengna bebe lamun urang diwanteuni umule seni tradisi ulare di momoreku malah kudu kurang dilestarikeun langit sari timbul nyeri musnah daya cahara langit sari timbul nyeri musnah daya cahaya lempes daya pangaji lempes daya pangaji Neda agung sampurasun ka Gusti nu welas asih paksa sadaya nu kagungan usik malih simap desa para kanca ngidung
rasa Gusti haturan Abah Eli sepuh nia anu bager pangraksa siloka kukus nungeluan latamis pang bakti kadiri mugi dikiatkeun goning ngariksa seni dipaparin jalan haturan kanggo ibu hajat kali apa hajat anu bager nu urang sindang heula nun garasa catur dinya cepileut tadi angogong nguping socat di anggoninggang haturan Abah Eli sepuh nia panglahir pona kitu deui panglahir pona kitu hirup urip poda suci alusnaku hade budi mulyakeun diri pribadi pahajat mawa diri sing taliti aya Abah Eli cenah nganadak ka maha suci urang nampi rahmat Gusti ulang ngarempak papagona gama jang dari gama Abah Eli anu bager kudu hade jangan sasama gunakeun anu mapaat aya dina karidoan geni
wilujeng sasama gunakeun nganu manfaat gerak pahajat ibu hajat aturan bapak hajat ibu hajat cenah aya dina karidoan pahajat anu bageus sangkan menang dak kabagja dina poe nu kamarieu sing jadi imutan sing jadi imutan ibu hajat anu gelis kapayungan terus ibu hajat sampai hiji pageto mah panuntungan ibu hajat di barang ku kasabaran bari iman ka Pangeran amin ya rabbal mugi Gusti nangetayungan ka umat Sampurasun rampes aya langganan saha anu di luar tara-tara sampurasun wayah kiwari langganan iya tetapi asa-asa anu suara nama asa-asa bapana barudak iya teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geni betara-tara tisasari biasa cenah manggung di dieu cenah ngajak ka dieu mapaikeun oh gitu mapaikeun budak atawa mapaikeun indungna single kan masih single kan ah nya kieu Kang nyata seseuiteun abdi mah seseuiteun kudu enggeus bade naon atuh aya Akang teh tara-tara tisasari jadi kumanya aduh demot-demot saduhung eta teh hutan teh boga raos kaduhung iya pok ka dieu tukang iya mama astagfirullahaladzim kasaha nyebat mama papa hoyong balik-balik adeui eta teh merukankeun ari nu kantina mama nu tos lihe ih merukna kumaha eta papa ngaran sakaduhung iya lamun elek kadung oge kudu tiba heula euy cing ai ayeuna mah atuh ieu wah galakna ti baheula cing eling ya geus kolot urang teh lain ngora deui geus kolot ieu teh tah lain kemang jambu teh huis cing teuing geus kolot urang teh cing euy hirup teh ieu ngalajur wae nafsu amarah di umar ti baheula masa baheula mah ulah sok nya nyatain lagi anger mung ya mah ieu moal yang dinyeri ieu ti baheula yang dinyeri wae moal yang dibalikan deui
ku akang teh moal saeutik oge moal teu teu kabita sacenel oge teu hayang teuing teuing tong sok yuyang-yayang era ku tatangga ieu nama boga nu nyaaheun ayeuna mah ieu urang sinang heula kieu Ari papa sumpah mama sumpah nanahaon muarek diandal mualanta linci deui nya ayeuna mah sumpah moalan salinci deui anggar ti baheula jangan nyari wae Arya Salma mama sayang mama tos liheng mama kerja di balikan deui ari kumasep nama anger geraknya apa ye ya dangukeun ya akang bebeb ya dangukeun saya ari abdi sumpah kang sumpah suwer yo dangukeun moal hanya balik deui teu hayang saeutik oge danya yo sok horeang disangasara ku akang sapa panjang disangsara bae anger lagi anger ayeuna oge tuh aya karuju di jaipong cing euy atuh abdi moal ti baheula ge moal ayang daek dirujuk deui ku akang sacenea moal sapa panjangna sacenea lagi teu hayang teu kabita nya mah teu nyaan ayeuna mah yo dangukeun sok horep kang mama sayang sangasara mah jeung akang sapepanjang disangsara wae saumur-umur ge ku akang teh dinyeri wae ieu moal pisan moal teu hayang saya teh teu kabita aduh mama kunaon aduh-aduhan sebeteng papa teh pukuri matakna ieu engkang roraka eta teh roraka urut pamajikan bongan ngageukeun moal teu torek karunya ieu mah nyaan puas anu aya puas tiasa cager deui ari lamun mama kerja di balikan deui iya naing kang aya ku keukeuh nia mau moarek kabita ieu ngarajan diolok kunaon wae oge ieu batin nia teh nyeri nyeri sakitna teh tadi di sini teuing Ini teh karunyaeun ieu ngan teh babaheula tingung kuek nepi ka ngongkoak, tingongkoak nepi ka ngubuk dengan kitu ada teh jang kitu. Iraha rek lirna. Geus kolot urang teh cing era ieu ku tatangga. Era teuing perlu hayang. Nya cing era. Bener yang. Geuleuh nya manyaan moal mer. Ieu nyeri hate nya manyaan. Teuing Nyeri hate saya. Pok karya rek naon deui Kieu. Naon? Ari bareto mama Kumaha ai bareto? Papa tekan bumbu. Tuh udah ngajak pase awai unggal tempat. Ngan ngajak pase ajang pase we unggal panggung. Ari ayeuna mah
kugu masep ih aya Kang ye dangukeun Kang ye. Bade kersa. Ah moal. Sacenel mah. Ari abdi moal Kang. Kana kudu main pelet ieu we. Teu hayang teuing. Moal hayang balik deui. Moal pisan Kang. Sumpah moal hayang balik deui. Sok horeang Eta korean bae. Aduh. dinya nyeri ku akang sapa panjangna Moal ka bandar aya mah. Yo di kungkung tadi awur di alage tadi paraban ku akang teh ya dangukeun ye anggar sangsara wae abdi moal ye dangukeun Moal kumaha? ngalang ngarap papatah Abah Eli Moal pisan. akang nia mah sieun doraka nya mah ieu mata kapahui teu ngugu omongan kolot teh Aduh. Tahan harga. yo dangukeun kolot aye Abah Eli tuh tinggal tidak izin kalau aye balik lagi sama akang tedoaeun ti baheula oge saumur-umur teh ieu naek so tadinya bubuhanna dipelet kudu dinya teh Ya. rek judes nya mah nyaan Jangan sombong. bukan sombong itu mah kenyataan alah ai akang lain alasan eta mah bener sabenerna eta teh Ari saya nyaho ai gitu kumaha eta engkau punya pepesaan. akang Jangan tuh akang jangan. Adieu, Kang beb bebe Kayak balik kadieu balik. akang upami salaresna gaduh pepentaan kumaha ku akang bade laksanakeun tapi ieu mah bade naros heula ka akang Harus kumaha bade ngarujuk deui teh tos gaduh kanggo ipakahna teu acan. atuh kumaha aya akang ieu mangkaina mah ipakah teh sareng mas kawin teh awis Mohon diri tu kadieu teh acan ajar kana ojek. kitu tuh nya urang sauran geula apa hajat sareng ibu hajat Pak Hajat sareng ibu hajat tapunten ya bade nyuhunkeun kanggo ipekah geura ka dieu uwana ka payun ka dieu Kang keun we urusan ieu urusan ngaruju mah belakangan nya cari heula duit yang ipekah jeung mas kawin Ya rumah Pak Hajat engal Pak Hajat nyuhunkeun ipekah sareng mas kawin Bahaya tulung. tuh Pak Hajat nyuhunkeun tulung sore teh wae teh ai ngaruju hoyong mohon ai pakah teu gaduh bujeng-bujeng kanggo ipekah kanggo mas kawin teh gaduheun mohon cing hawatos we ka wa eye mohon tah Yang ngodoknya. mundur Alah, mundur. Mundur. iya urusan duit mah urusan awewe lalaki mah tong pipilueun Tuh. Ya. tah name uwa ai mamah niana mana Kang tukuran Pak Hajat tok kaci yang nu 50.000 wah aya 50.000 pira ku ini 10.000 ieu adiwikeun deui tok kaci 2 3 4 hiji deui pameng Bu Hajat nyuhunkeun kanggo mas kawin Bu Hajat Alah, ampun. cicing apaan mas kawin teh mahal ada teh
Tuh tinggal Ibu Bu Hajat parantos jigrah-jigrah parantos kau tinggal ka dieu Bu Hajat nya mah bade waleh we nyuhunkeun ka mas kawin tak Bu Hajat kieu geura Bu Hajatnya ieu wae teh hoyong ngaruju tapi ditaros ku dia teh acan kau diipekah nyata kitu ieu da ieu ngamimitian wae Bu Hajat ngajak wae pasea kan ieu teh unggal panggung tipe ka sayap pantal sayap kenteng dirarak-rakan eta gara-gara wae je nya nyuhunkeun nganggo ipekah sareng mas kawin bade boleh we mohon kana ojek teh acan bayar saurna teh mohon ieu mah name kangonia name wae ye na teh acan name 10.000 moal pecekapeun Ibu Hajat cing hawatos Bu Hajat kadua atos Bu Hajat tuh name 3 Bu Hajat hiji deui we Bu Hajat 2 deui hiji deui nya pada rujuk deui mohon insyaallah sareng wae nyuhunkeun pidoana we ti Bu Hajat sareng Pak Hajat mohon bangga atuh pada lungsur deui mah Bu Hajat pada para Abah Mbak Eli ieu marek bebe jaheula ka kolot kira-kiranya tujuan teu lamun nia balikan deui ka satu encan tang tuh ulah kitu Abah Eli nage tacan ka dieu ulah kitu bah ulah kitu satuju tanya heula kolot lamun kolotnya tujuan tak kakarak erek naik diruju deui lamun teu kolot teh nya tujuan moal nya moal teuing teuing sayang naon sayang bagong Abah cicing adik itu Abah Eli tos ka dieu Abah aduh hatur nuhun Abah Abah niat teh bade waleh bade wabartos ieu ka dieu sok urang ngomong ka kolot aing maksud hoyong ngaruju teh Pak biaya meni waleh kumaha Abah nyapuk nya tujuan paminia ngaruju deui tah tapi teu ganggu ka dieu pekah saurna teh aduh tobat teuing ku sangsara teh ngahirup akang bade eta ipek waleh nyuhun ka ipekah tuh nya ada karunyaeun ka anakna alah sangka aduh nah kodok saku katuhu kodok saku kenca nya masih kene seueur alhamdulillah medad tuh nya tinggal tuh 1 2 3 4 5 sadayana Abah oh ibu tah iya putrana Abah mohon aduh alhamdulillahirabbil alamin Abah damai ibu hapunten Bu aduh alhamdulillah Abah hatur nuhun bade ngarujuk deui we niat teh sareng nyapuk Ibu Mama sapu ku pamini yang ngarujuk deui sareng gua henteu cenah tuh oh satuju mohon atuh mun hatur nuhun Abah hatur nuhun Pak ieu gerakang dangukeun ieu hampura aya ya wayo kitu sote akan abdi mah kangkang ukur ngawara kitu sote kang mama sayang ieu dangukeun cinta abdi kangkang tomplokan citanya teh kang akan teh sorodotan cinta teh upami leueur nya Kang hayu atuh Kang
ngarujuk deui nya Yuk, Kang. Rumah tangga anu sejati Kang. Asik.